Berarti mulainya ti dieu. Tah, Nah. eta nis. Sok teulah di Jakarta mah jauh-jauh kana motor. Kemarin di Majalengka. Majalengka. Aya tiluan kana motor. Ayeuna ieu Di Jakarta. Di Jakarta. Tapi teh tenggep ti lu jeung teu make helm, make ieu mah. Tapi bagus mah tanya ke, katanya nggak helm. nya sih bener. Visi nu make helm di karena tangan Tapi orang Hah? orang Banten ya. Banten itu mah nyagean cicing di Jakarta. Di mana dia? Itu anjing bahasana mana? Atau aing karek datang ti dieu tadi ieu eta naon teh Pareum lampu nya. perem lampu. Bener nih. Datang ke hotel cekin, maaf mas tapi ini lampunya lagi mati. Kalau hotel? di hotel, parem pernah di Oh, hotel. pakai cempor gitu. Di hotel mah teu bisa. Mesinna di mau urang, pareum lampu meuli lilin. Nya, Di hotel ngajar-ajar lilin. Sekte. jadi sekte bener. Hotel naon cenah ieu. Ini mah satanisme kan. Di lorong nanti dipanjat. Wih, wih. Bawa patung Baphomet di jero. Eta nu honeymoon. Aduh ieu surprise. Anjing. Tapi tadi di hotel cina lampu parem, nya listrik parem, tapi na lift hurung. Kok make genset? Oh ente mun lift mah ditimba. Ayo nimba lift mah. Aja lah mana ya. Aya jalan mana? Wah, di tukang nama karesangan, Mang. Wah, anjing. Siapa berat-berat euy. PLN anjing, PLN anjing. Pantesan tadi aya samar-samar tiada. Hece. Dia naik apa turun? Naik. Naik. Wah, turun mah lebih bahaya. Bahaya. Nyolong Diulur. Diulur tiga layangan eret. Mata kalau turun mah udah tara dayak gitu. Kayak gitu, kade temenis. Ya Allah, jika ngelacain di sumur teh ceng. Bener ngalaman temen yang Lama atuh aing tukang urang mah teu boga kamar mandi, ti leuletik. Nah, terus? Cai umum, nu caina ditimba mata otot ayaan dia. Aduh. Das mah urang mah rek mandi. Batur mah naeur cai, Benar. aing menimba olahraga, meh haneut awak bae cai mah teh geus gae. Tapi kan Awak banget. aya beberapa jenis teh eta, Mang. Aya anu emberna leutik, aya anu ember cat teh anu 20 kilo. Pokoknya nu badag. Nya. Urang mah ember leutik sih. Kan anu sakit ya teh lah ya. Nya. Rada Tapi eta mah ember hideung. nun di imah ini urang anu di ditu nu di Pamengpeuk Banjaran, lamun anu di mana di daerah kolot Pempat Dragon teh. Nya, iya. di urang ge aya keneh eta pempat. Bukan urang leutik tapi SMP lah geus mulai teh hurung si Pompa Dragon. Oh. Gitu kan. Nya. Eta aya skillan oge tah. Pompa deui lamun Bener. mun keur sorangan. Bener. Rek wudu teh. Nah, Kompa. Nah, soalnya kata menang parem kan. Menang parem. Kudu balik ieu. Balik ieu bener kata Pompa Dragon. Di sana kan kadang dipancing heula. Hidroliknya sok ngempos. Ya, aing. Mana we cai kan biasanya sok aya cai teh ya. Ya saha di goblok anu kan kudu mah mun sok ngempos Iya. biasana jalan anu saencana kudu ngisian cai heula Ngisian. jeung mancing. Bener. Ieu sok eueuh teh kosong. Otakan. Berarti mana mah eueuh bak, aing mah aya bak. Bakna. Aya bak. Bak. Jadi naon ngerti jam wudu mah si moncongna dikanabakeun heula gitu. Oh, urang mah teu di lubak. Isian bak, karek bisa make golontoran. Orang teh di lubak. Jadi ieu bak. Heeh. Ieu jeung kamar mandina. Ieu kompa, ieu sumur. Oh. Ah, Jadi sama. Jadi si kompa Benar, mah benar. jangan nyeuseum. Sama benar sama. Oh. Kurang lebih gitu. Orang mah gitu. Jadi lamun misalkan jang mandi kana ember gitukeun. Oh, Ya, lamun benar. misalkan kana bak gitukeun. benar. Aya trikna beh. Urang lamun misalkan mandi tutupan masih bolongna terus di kitu cak ketemu dabu. Wah, ini hujan. Benar. Hujan. Tapi kan eta nu ngarusak kan. Eta otakan. Aduh ngarana godak leutik. Aduh ya. Tapi kan urutnya komo di Banten meureun loba keneh meureun sumur. Ayeuna Jadi, sejarang, Pak. kan lamun urang wae gitu. Urang masih aya si sumur umum di tukangeun imah urang. PPJ urang teh. Kota man. Ya terus emang kunaon mun PPJ? Di kota wae aya pira aku lembur. Oh. Salah teh orang Banten teh luwung, gunung.
Amun cak main adi mah tah markisa kabeh sina. Konyol kabeh. Para monyet unggul. Tapi bener sih emang orang kan non karena teh saacan jigana saumur-umur karek ayeuna urang boga babaturan orang Banten. Turaku. Asli ti SD pengen ka Nya urang oge. saacan kenal Mang Anis mah can pernah urang. Ai juga nawangan tengahku. Tengahku orang Banten. Era, we. Iya, era. Saya di mana? Jakarta gitu. Tapi longkatna karasa. Ya gitu orang karek Mang Anis unggul orang boga babaturan orang Banten teh. Baheula mah mikir Banten teh ya gitu loh, Weng. Iya. Terus non ngaranna teh Jawara hungkul. Bener lo baknya Jawara apa? Ya, aya. Soalnya bener sih babaturan orangnya di Jakarta ini di luar lingkungan stand up gitu ya, babaturan tinabe non. Ngira nanti Banten juga, di Banten sih kalau misalnya kita jalan kayak ada film-film koboi itu, Oh. gitu rehe. Oh anu non teh geusik Pasti gulung-gulung, elang gitu. Tasuk akal caing. Bener. Tapi ini mereka mikirnya gitu. bayangan teh nya. Kita kan itu mah gurun pasir geus beda. Jeung leuweung jeung gurun pasir kan geus lain. Kan Musik-musik cowboy teh. bener kan? Bener. Tamu eta rada asup marsupilami misalnya ngajol tah bener. Tah orang mikirnya Tapi bener Gus, beda bayangan orang misalnya Banten, jeung misalnya Cianjur. Ya. Cianjur kayak kan lembur, Benar. tapi kan bayangan orang Cianjur mah anu nyawa Bener. ayeuna teh. sawah hungkul kan Cianjur, Sawah, Bayas benar. Cianjur. Kan lamun Banten anjing panas. Iya, Panas terus loba Jawara juga ribut saeutik langsung pet. Gitu. Terus ngapung teh. Gitu. Jeung kan terkenalna ku ieu man, ku ilmu. Bener. Non teh Ronron teh. debus tapi mempan gini. Nah, kita masih Ronald. Pakai eta mah. Pertahanan banting ku gede. debus kan, Jawara teh. Bener. Nyata salah sih, eta kan yang Image gitu jadinya. amun ecek Kang Budi Dalton mah eta eta kan pengaruh dari budaya-budaya yang diserap di TV sebenarnya jika nama. Oh iya bener. Ya kan dari yang diceritakan yang ada di TV. Jadi ya emang yang tergambar ketika cenah Banten ya gitu. Padahal mah teu sama bae jeung nu tadi teh Tah eta hutan. sama bae. Atau aing. Sama bae sate. Nah, Sama jeung bae anu eta. PVJ tadi teh sama bae. Mata kurang seuri anjing karena materi si Mang Andi saya ngomong non ngerti orang Banten gaya pakai baju dewa anjing. Nah lucu anjing. Bener Mana masih Ahmad Dhani jeung Once kan. Spase anjing kita Dewan Lila dan update emang. Bener oke. Lucunya Banten make dewa. Mun orang Banten ningali ke Bandung kumaha? Wah jujur ya, amun ti zaman urang sakola we nya. Nya Bandung teh urang amun ka Bandung pasti bertamasya we pokona mah. Oh tempat tamasya. Heeh, tempat tamasya terus orang-orang Bandung teh nya kota. Soalnya orang ka rumah mode teh biasa mun ka Bandung teh ya. Teu kapikiran kitu bisa bergaul, berteman jigana wah. Anu nya amun cek eta mah jauh lah tina league gitu. Out of my league teh ya. Jadi emang Cing orang Banten out of my league sia bahasana. Ya kan geus lila di Jakarta. Dangukeun dia. Out of my league teh. lalawara teh ya. Kalau ulina ke eta rumah mode. Rumah mode karena tamasya. karena nu terkenal kan eta ya terus takuan perahu nu kitu-kitu. Nah, pas orang naik di umur-umur SMA beda tah geser. Di Bandung teh eta pergaulanna anak gaulna gitu. Fashion nu kitu-kitu nah terus juga hiburan-hiburan musik gitu tak terkenal. Rekaman-rekaman di Bandung, band-band Bandung. Pas band, Nya nu kitu-kitu. Terus aya juga mitos lain mitosnya di Banten usah dirangkas teh nu ngomong kieu. Amun kuliah ulah ka Bandung. Komo awewe cenah. Soalnya amun awewe kuliah di Bandung geus jadi awewe teu bener gitu. Oh, aya gitu. Aya gitu nah. Di ditu rame dirangkas utama. Soalnya mantan orang duaan, alhamdulillah tak kuliah di Bandung. Ngomong teh naon ye. Oh jadi stigma Bandung ti orang Bandung teh juga stigma Jakarta jeung orang Sukabirus anjing. Yang orang Dayakolot kayak gitu. Saya mah geus pindah ka Jakarta jeung tak jadi belagu. Benar. Gitu bener Bang, bener. Jadi balaga ya. Benar karena
misalnya libur-libur juga libur kuliah, nu kuliah di Bandung, baturan teh beda stylenya langsung. Nu kuliah di Bandung melaju, wih sepatu ge laju. Beda teh make Puma, make gitu kan Puma asup di Banten kan 2024. Karena saat 2024 mah Pumanyaan anjing. Lain Puma sepatu. Jadi lain Puma nu dijajak, aing nu digegel. Lebih ke mau hidup. Mau gitu. Iya. Sepatu mau hidung. Wih, cina siluman dipapake ayeuna. Siluman di bawah. Di bapak. Sepatu siluman. Aduh. Bener tina mode we jauh maksudnya orang Rangkas mun arek boga sepatu bagus minimal kudu ka Karawaci. Kalipo eta ge paling Airwalk nu gitu-gitu kan zaman-zaman baheula Airwalk. Diadora teh yang untuk kelas olahraga teh ya baheula kan, Specs olahraga nu gitu-gitu aya sepatu mah Nike terus juga Airwalk, Converse lah pang-pangna. Baheula mah Kudu Kalipo eta kudu Karawaci. Kalipo, terus fans-fans ge rada jarang aya nu apal tah fans make. Nah, berarti mun ka Karawaci jauh hitunganna. Baheula can aya tol Rangkas tah, jadi lumayan Bang, bisa 3 jam, 2 Jih. jam. 3 jam nanti dia kajak ka mana? Ka Jauh. Ciamis. Soalnya jalurnya kan baheula mah Rangkas Bitung teh di tengah-tengah jasa teh nya. Jadi emang amun misalkan arek ka mana jauh soalnya maehna mah kudu ka Cikande heula, kudu ka Balaraja heula, ka belah di kudu ka Bogor heula, jauh. Oh. Iya benar. Orang boga babaturan di Banten teh sacan Mang Andis ternyata lain tapi manehna lain orang Banten kan cicing di Banten Mang Ubay teh ya. Oh, Mang Ubay. Ini kan jadi ngurus Mang Ubay Multatuli, Multatuli. Oh. Kan karena budayawan. karena Multatuli hirup di Banten baheula kan Betul. eta. Daus Decker. Tan Malakau ge kan Malaka. dibayah. Dibayah. Oh, dibayah. Dibayah pergerakan eta kerja paksa. Cuman emang anu pasar Malaka dibayah mah jarang terceritakan. Manehna mah nu nuli, manehna jadi pencatat. Oh. Nyatet. Tapi Tan Malaka di mana teh? Dibayah. Dibayah dahar cuanki teu. Asup. Sia di Banten mah lain cuan kieu anjing. Di Banten aya cuanki teu. Cuanki aya cuman jiganan teu kieu dah. Nah, iya kayak di Bandungnya sabarman teh kieu ieu mah anyar. Ieu mah aya nu ngirim ya alhamdulillah ngaranna teh Cuanki Bandung. Iya Cuanki HD, nah itu cuankina cuanki frozen. Jadi karena senah ngomongna ka urang, karena di tukang cuanki ditertibkan gue marah. Jangan senah orang jangan frozen wes. Iya tapi lamun urang teu menang nanggung bae di frozen. Di frozen ya. Daripada ku aing dikirim tanggungan Tiba-tiba ngirim rancatanan. Nah gitu ya cocok jang jadi oleh-oleh. Kalau misalkan datang ke Bandung kan biasanya yang cuankina. Bisi kan ayeuna loba lah cuankina bisa dahar di tempat tapi kan bisi ngantri. Ya bener. Tah ieu mah kebeneran. Geus dipangagorengkeun. Tinggal am karena yang mana yang urang yang semangandis gitu. Ciknya orang coba. Praktis jasanya ieu mah. Praktis. Ieu merekna naon ieu teh? Cuanki Bandung. Ini cuanki IC. IC teh Denny Agam Store HD. Tanu bade aya di Denny Agam _store. HD Haji Dede. Bener. Bener. Nah, terus naon ngaranna teh selain aya cuanki, aya oge kopina ya. Ya aya kopi susu gula aren, Aya kopi aya butterscotch tadi teh. butterscotch. Jeung naon ieu teh? Kopi susu jadul. Mang emang ditambul ge bisa. Bisa, tapi kan kodratna cuanki mah di mana di kuahan. Beda. Kita pakai kuah kopi. Nah itu. Nah ya aya si beans naoge the beans katanya emang geus digiling. Dia bubuk Garut kopina. berarti iya Robusta Garut yuk. Kopi HD Robusta Garut. Tah ya nu misalkan dia teman-teman aya nu arek mesen silakan kunjungi Instagramnya di @dennyagam_store. Iya. Cuan ke HD Haji Dede. Ngeunah euy. Balik ngeunah. Oh nah ieu mah ditambul oge. Tapi cuan kita Itu antara ngeunah atau lapar aing gitu.
Jakar Kudang Sare ya. Sare cantar. Tapi ngeunah. Tapi cuan kita bener tuh sih, artinya mencari cuan jalan kaki. Cari uang jalan kaki bener. Cari uang jalan kaki, Bener. Lain. Bener ya, Apa cocokologi? Bisa jadi cocok logi, Gus. Jadi ngaran heula cuanki baru di tangan. Kan sarua juga Yoshinoya, itu kan bahasa Jepang, tapi sebenarnya di Jepangna itu singkatan. Apa singkatan? Cari uang jualan ayam. Yoshinoya, bener. Oh, yam-yaman. Itu mau dibahas Jepang kan jadinya gitu. Mencari uang lewat jualan ayam. Menarik Menarik ya. gitu. Cari uang. Tiga Hokben. Hokban. Singkatan, bener. Hokok untuk jual. Hokben mah bakalnya. Iya Hokben benar, mah benar. Ben- Oh iya nasi bekal cenanya. nasi bekal Nasi tadi bekal. singkat jadi Hokben. Itu. Mantap yuk. Karaos. Cuan ki. Siap hatur nuhun pisan Mang Deni Agam tadi. Hatur nuhun, Mang Deni Tadi Agam. siang beres Jumatan ke Bumi. Ngan dia batas orang teh nyahonya. Kayak bisa ditanya-tanya oge, bisa jadi si projen ieu bakal tahan sabaraha lila. Oh iya benar. Jadi Tadi bisi anu rek ke Bandung ulin terus hayang oleh-oleh. Bisi saminggu der. Kan Bener. Bisa diarek dibawa ke Malaysia, Oh, mana dibawa. kan? Thailand. dibawa der ka Bener. Kongo gitu. Bener. Ke kayak Kacau. kurang tadi DM si Akangna tapi can Yang ngabalas. kewe menurut mesen barudak tanya oge kuat sabaraha lila. Nah, Tuh, gitu. bisi maksudnya ka Jakarta hungkul mah sigana mah kuat. Kuat ya. Kuat ya mah. Jika na mah seminggu kayak bisa sih. Udah di frozen mah. Ya, Ya. frozen mah. Ka Jakarta hungkul mah nagen gitu. Mun dibawa ke Mekah tarada jauh kan. Kudu ada mikir-mikir bisa hayang nyuan ki di Mekah mah kumaha. Ya benar, tapi Benar. kudu mikir si kernaon ka Mekah mau cuan kieu. Fokus ibadah we sia teh. Nyata ke Perancis. Cuan kieu. Ka Banten mah masih wanian dia. Wani ya mah. Ari dahareun ieu naon ngaran teh? Banten, khas Banten. Khas Banten naon? Banten mah anu terkenal sebenarnya mah emping. Ping. Balik. Emping mah asa pelengkap aja. Oh, bener. Emping melinjo. Iya. Ya, eta kan komoditasnya lagi dikembangkan tah si melinjona. Oh, oke. Emang dari baheula tadi malingping. Terkenal terus anu di Serang kan ada sate Bandeng. Sate Bandeng teh anu paling terkenal kan, sate Bandeng Serang teh. Terus juga ya naon deui nya? Ya yang sekarang kekinian mah kan ya gagacoan. Ya, aya gacor gitu. Geus nepi. Geus sepi, ngan isina beling. Iya level 1, level 2. Orang nyebut lagi kagugut laut. Dagacoan mah level-levelan ya. Level-levelan. Urang mah bae. Gacoan, Rame bae. bener. Ya bae atuh aya rame. Heeh. Kan rame bae bisa. Ya bae. Bae. Lain. Nah beda bahasa eta antara Banten jeung Sunda. Lamun Sunda mah lain bae kan. Wae. Heeh. Banten yang Bandung meureun. Banten jeung Bandung, lamun Banten mah bae. Beda. Lamun di Bandung wae, lamun di Bandung mah bae teh nyekeun we. Gitu. Ini antepkeun. Bae, antepkeun. Bae. Terus kan amun diri masalah waduk. Hah? Waduk gitu kan ngawadul. Heeh. Tara kapake gitu mah gitu. Tadi itu Nah, naon? itu ganeng deh goblok gitu mah. Anjing langsung emosi. Itu wae bang. Maksudnya ngawadul. Terlalu sopan. Geus urang ditipu ngawadul. Goblok dengan bacot bae. Gitu. Goblok dia. Dia goblok. Langsung gitu. Hayang dituar beheung na dia. Nah, anjing dituar. Nah. Milih harus nu mana aja. Soalnya orang pernah babat kerennya nyarita main bal di Banten, kan ke non teh gawe di Banten harita di Rangkas. Oh dirangkas. Kena di Rangkas tuh di mana main bal terus ke daerah mana gitu. Ayo main bal di lembur main bal. Mun dia menang, beheung dia leungit. Gitu. Anjing? Mulai kudu eleh nu datang teh. Oh judi berarti. Judi. Aya kituan. Mun eleh tur sia leungit. Gitu. Jadi kumaha rek mana nu leungit? Tur atau hulu ya? Kituan. Tapi emang tiba heula. Emang iya cenah. Tiba heula eta kitu bener. Non anu pateuh gitu. Potong wah ningali potongna. Usap cager cenah anu karar itu mah. Eta bener tuh, Bang. Kan kuat, Banten teh kuat dengan hal yang seperti itu. Rada panjang bahasana ieu mah. Nah, sok bae tenan naon. Bae me panjang lah jadi. Termasuk materi mama Iya, kan. sebenarnya amun orang berbicara di 2002 genep, arahnya lebih asup akal sih sebenarnya. Tapi orang halaman lomba nu gitu-gitu, Bang. Oh iya? Dengan mata dan kepala beneran.
Jika Contoh, kumaha contoh. contoh. Ya, contohnya kan kabeh jelema teu percaya santetnya. Ya. Urang percaya santet. Nyokap pernah disantet. Oh ya? Ih. Tuh merinding Bang. Amun ini kata beneran. Aya juga di dia. Iya, jelema teh menyarita teh. Urang ieu naon karena teh, Duh, urang bener. pernah ka dinya anjing emang satu aing. Mun nyarita pasti kitu wae. Tuh, tinggal merinding aing nyarita teh. Aing oke penting gitu nyari Template. ngomongkan mistis. Tuh anjing di kaki ieu. Nah, mun nyarita mistis pasti akituna. Teka ciri ku aing. Nu ngarasa-ngarasa maneh. Kudan ku di meja itu. Tapi merinding aing ge. Tuh naon tuh. Urik. Kadang-kadang tuh ngomong tuh. Ya. Cenah naon geus karasa naon anjing. Aing mah kayak gitu amun nyarita. Tuh anjing karaset naon? Mules. Asena tisting. Dah contoh ya contoh. Geus tadi merinding tuh. Tuh tinggal merinding. Aing mah. Dan iya bener ya, maghrib. Iya kejadiannya pas orang digena ke SMP. SMP. Balik sholat di masjid. Nah nyokap gogorokan tuh. Wah di kamar. Nyeri. Juga orang kan letikannya tuh SMP kelas 2 apa kelas 1. Panik ya kan. Nah harita kan bokap tinggal mana ya bokap suka mana ya. Jangan kudu disebut. Jangan geus atuh kudu disebut. Terus langsung karena nah di keluarga teh ya, keluarga si mama. Jadi orang teh boga abah teh naonnya uyut jadi nenek na mama, eta abah Oong. Nah, Abah Ong teh emang di kampung terkenal teh bisa segala-gala. Nah, anakna Abah Ong teh nu di mana teh berarti adina nini urang eta nu paling memegang ilmuna kitu diturunkan ka dinya nu paling jago. Nah, pas waktu eta generasi si adina nenek urang ieu, kakek urang berarti kan urang nyebutna. Langsung urang mamah dia eta beneran. Datang teh si akeh teh magrib-magribnya langsung ka dinya nyokap geus wah di ngajungkol-jungkol teh di kamar. Jangan pada masuk gitu. Harita aya budak leut yang salah. Lobaan jangan pada masuk. Set. Asup ka jero, langsung ke dapur asup. Urang kan penasaran ya. Kurang dituturkeun. Dibongkar di ubin. Dibongkar. Kumanehna diajurkeun teh make batu sakieu, mawa teh di luar terus digali. Aya di jero eta. Naon? Aya uhuy. Tiba-tiba aya Michael Jackson nanya di jero. Jadi naon kayak aya no cai sumur gitu. Minyak. Minyak. Jadi tambang. Aya naon? Kayak heula can we teh. Naon paku. Langsung jadi Pertamina di orang. Alhamdulillah di santet teh abi mah jadi gardu utama. Bener eta aya eta paku payung, paku ieu terus kawat segala macem. Jadi ditanam di handap ubin dapur. Imah. Oh nya. Bener eta percaya karena eta urang ningali langsung. Nempo beneran aya di ubin dibongkar Eta keluar. si paku-pakuna tergeletak di tanah we gitu Tergeletak di tanah. Jigana eta baheula urang bang-abang. Kuli po. Pengen beresan. Soalnya 1 kilo. Anjing kilo. Soalnya lengkap dia. Paku payung, paku reng. Jeung water pass be anjing water pass. Nah tadi bawa balik anjing. Eta kulit langsung. Gara-gara ieu aing dipecat. Ngalengitkeun water pass. Sesarenov. Tapi bener eta ngeri. Nah, jadi kembali ke zaman si Aki eta STM. Jadi di daerah orang teh di Papanggo, di Rangkas. Nah, si Aki ieu cenah ge boga ilmu ti si Abah di zaman mainna STM. Jadi urban legend na ieu Aki urang teh baheula. Pernah teh tawuran STM asana terus mainna teh di kurungan make kandang hayam anu kieu. Di kurungan digebugan leungit.
Leungit. Ngeleungit eta urban legend si Aki keur ngora Oh, di lembur teh. juga caritana si Pitung nih. Nah, heeh. Kan si Pitung kayak gitu ditayangan ku Belanda, asupkan kurungan hayam jadi hayam. Jadi hayam. Jadi hayam, bener. Ya tunggu lebih gampang newakna. Oh, Ya ada hayam. Bener jadi ayam. Kalau mau leungit makan kate. Jadi awuran beas we. Atau jago. Tuh. Tewak we, pencit. beres. Beres jadi precikan anjing. Si Pitung ge. Goblok kan. Tolong. Amun asup ka dapur ieu teh pitung. Tapi orang Sunda mah Ayam Pitung digebah. pitung. Kunaon dia ngagebah Pitung. Anjing. ya eta nu ngagarapak si Pitung. Bener kayak mau boga hayam di aranan Pitung halus. Halus ya, tapi kudu hideung hayamna. Hmm. Meh cocok. Tapi ayam adu. Ayam adu, bener ayam adu. Oh, ulah ayam kukutin di imah, aranan Pitung, dari chicken kan. Tapi dia ngomong si Mang Anis keur nyarita aki urang Urban legend. itu jelema bisa. Oh. Tah eta urang di Bandung ge ternyata jeung Banten sarua wilayah eta mah. Naon? Nya orang Sunda mah geus Heeh. eta mah jelema bisa. Urang teh ngarti. Oh. Teu dijelaskeun kan? Ah, Bisa naon. Iya. Ya, benar. Benar. Aing pernah boga pengalaman eta. Asup akal. Jadi aki urang teh ke ngorana adalah guru silat paling terkenal di Dayakolot. Guru silat kan. Jadi kabeh teh nganggap lamun aki urang teh sakti karena kan bisa silat. Ya. Terus pas ngeskolot kan aki urang teh stroke ringan. Tapi meskipun stroke teh masih sok lelempangan gitu tah. Urang teh heula teh kebeneran keur ka puskesmas nganterkeun saha kitu pokoane nganterkeun indung urang atau nenek urang gitu. Panggih jeung tatangga terus ngobrol we. Euy ieu incuna Aki le nya muhun. Si Aki mah ieu nya sok masih kena katingali jagjagnya. Alhamdulillah we cenah. Meskipun stroke ge sok kok ke katingali teh sok lelempangan wes nah muhun cenah daripada di bumi cenah kesel cek urang teh gitu. Ada si Aki mah aya isiannya. Anjing, naon cek aing teh. Aya usian. Ya pasti ya. Ya lamun kosong mah tuh. Benar. Mun kosongan mun kudu disisit. Gosong. Ya itu kan bahasa jelema bisa. Jangan bisa. Nepikeun ka pas maot nage aya mantan RW minta mustika. Geus na kaabikeun we. Bos naon mustika naon? Mustika ratu aya. Baluran. Tapi babe urang kan sok imaman di masjid. Jadi disangkana teh itu kapa osid kan babe urang ngaranna osid. Kapa osid we, osid mah da jelema bisa. Bisa naon? Jadi loba nu menta cai mah. Bener. Tapi kan jangan baheula mah berbanding lurus teh nya anu jalma anu bisa kitu jeung anu ahli agama teh berbanding lurus kan. Ya. Selalu disamakan kan. Benar, Jadi benar. kayak- bener. Kan babe sok jadah bisa ngimaman Bener. gitu. Bener apa nggak bisa dilembur meureun gitu, bisa ngaji hungkul. Dianggap ustad, dianggap Bener. bisa. Jadi anu gering ka imah teh, Pak. Ustad jeung mungkin cai. Ada di sumur loba, cai tinggal 5. Sanes Ya cai. bener. Sanes cai eta Pak Ustad, cai doa. Nah, sieu teh bisa ngadoa. Diajar sieu teh ngadoa. Tapi dibere. Jadi dibere cai gelas baca. Ayo maca naon be? Ah maca Fatihah we cukup ya. Iya, Kumaha iya. itu bisa Fatihah. Heeh. Bikeun cager deui anehna teh mah ngirim dahareun. Alus aing cenah. Babe mana mah teu ngarasa. Teu ngarasa. Teu ngarasa bisa. Aya mang pernah kejadian isuk-isuk datang ka imah minta diubaran. Lohor datang ka imah minta diubaran. Asar teh datang teh cager-cager. Ieu mah bawa ke rumah sakit tuh kieu mah. Heeh, anjing guruna Tapi awal ge geus bawa ke rumah sakit geuring gitu. Kamari ulin di kuburan. Budak teh ulin di kuburan kamari terus sakalor teh sadar. Anjing geus lilain karena usak kalor goblok. Heeh. Sakalor. Teh sadarkeun diri nepi ka sore ku babeh didatangan teh geus bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit isukanana epilepsi. Kan pasti gitu. Dianggap nama keasupan mah. Eta penyakit yang butuh terapi. Tapi memang aya nu Benar. secara mistis teh bisa dijelaskeun aya oge. Soalnya teuing ya tapi amun di Banten mah sepengalaman urang kitu nya.
Nu kitu-kitu teh justru lolobana pas zaman-zaman can modern dah. Ayeuna mah geus Heeh, zaman SD, SMP gitu juga Aing tuh pernah ngadengar istilah jurik anjian. Ente orang, bener. Tapi apa kan anjian kan? Ente. Naon anjian? naon anjing. Anjian teh Anji drive begini, aing nyaho. begini anjian. Oh, Anjian teh Kumaha kieu? bahasa hewan. macak. Macak, Oh. macak. Siapa Jadi temon? Bener sama temen. Jurik macak. jurik macak. Jadi ada lucu aja jurik macak. Asalnya tidak serem. Kuda mah orang kepedak jurik macak, jurik dan urang masih anjing goblok. Kudu Ya elah. Aya jurik digerebek jelema. aya jurik di baralanting. Menerikeun calana. Aku dah. Tah, kan amun orang ngomongkeun ayeuna kan asal kocak ya. Tapi jangan baheula serem eta. Kumaha eta? Karena baheula kan main bola teh sok di leuweung, dina tanah kosong, nya tanah di mana anta berantat teh. Nah, sering teh balik ka imah didu aratul teh teh, barentol sawak-awak. Terus eta teh abah teh sok ngomong, ieu mah maneh cenah ngalewatan juri keranjian gitu. Kat tertanam tah di urang. Jurik anjian. Jurik keur macak atuh kaliwatan nu maeng balan. Kagak bret. Bumi kasa anjing. Ajajak cingir. Nah, nonton anjian di tiang gawang maksudnya ya di lapangan. Iya. Eta jadi sering teh jigana urang 3 kali apa 4 kali teh sering gitu. Aratul balik ka imah aratul ternyata ke juri anjing main bola di mana di cekanan kan ku kolot. Eta ieu mana mun naon cenah sok bari gegorowokan mun cenah dina nu gegorowokan. Main lama pasti gegorowokan mang. Damanya. Baik gitu main bola ya. Aduh. Kagandengan meureun si ieu na naon ngaran teh? Jurik gerbaca. Jurik. Bakal emang kamu dia tapi baheula jadi momok eta kan. Oh jadi sieun. Terdoktrin maksudnya udah disieun orang mau naon. Ulah mesti jam 5 be langsung teh urang ulah main bola di ayo balik. Burit ya. Burit Ngan sareupna mun urang mah. Bisa karena jurik anjian gitu. Terkenal. Tapi uing ge pernah mang araratul gitu mah nepi ka naon teh si kulit kepala mah Nyampe ka dieu nyampe bentol sawak kita mah. Urang mah lain beri anjian nyebutna babeh urang mah baheula dihitutan jurig istilahna. Tah ieu sepeda deui wae anjing. Karena urang saacana mang Bener. di kamar kan. Nyeri beuteung memang. Maghrib memang jam 3:30. Cing nyeri beuteung deh. Prot tah anjing lebok kitu taing. Bot. Nya hudang-hudang jam 8 peuting geus araratul. Dihitutan deui ku jurig jadi mana itu tuh. Heeh, cek jurig lebok tah anjing kitu aing. Kitu meureun cek jurig. Soalnya jurik Aing keur anjian. Dibekok siapa? berarti itu tuh jurik keranjian ya. Anjian. Aja di sia kador ngaparuang. Tegablek cedo jelema. Aduh. Hal nu paling mistis berarti eta unggul. Pernah di alaman. Banyak. Ya. Pembangunan jalan kereta ganda komuter lain Kan keluarga orang teh keluarga PJKA-nya. Jadi memang banyak uyut-uyut gitu aya nu pensiunan lah gitu di nenek, di kakek. Jadi kan banyak keluarga anu tinggalnya di bantaran rel kereta. Bener kan? Terus kan kena gusur kan jalur ganda teh. Percaya tak percaya, beko 2 kali pareum. Pas bagian arek ngaratakeun imah. Oh nya? 2 kali pareum. Teu bisa teknisina dia datangkeun pareum deui. Ngoreng. Itu nyaho gitu. Teu nyaho. Teu eta bener-bener teu kapenak. Ayeuna eta ake urang nu eta teh nu ngadean. Jadi emang ieu cenah di sekitar imah teh aya nu nangguan, kaganggu, teu permisi segala macam makana beko parareum bae amun di dinya. Eta pas ngaieukan imah keluarga. Bener-bener. Keluarga urang. Curang. Iya, beresna berarti di naon minta izin lah. Beresna ngadakeun teknisi teh Taiwan. Berarti emang teknisi aing udah melegum. Soalnya beko Taiwan. Teknisi orang Cina kan juga teuing. Rada beda. Manual book rada beda bener.
Jurignya liar, anjing orang asing. Hese tuh aing. Tapi di lembur orangnya aya mah nutukan pindah ke Jurig. Oh iya. Aya. Ayo nunjuk amun hayu pindahkeun aing minta digendong aya. Heeh, mah. Aya tah mah kitu. Jadi misalnya ya, mana geringan wae, oh iya mah aya terus kumaha tuh. Nya dipindahkan. Benar. Aya eta. Nya eta menu rame geuning si di nu film-film kanu botol. Ayo nu minta digendong. Ayo orang daek pindah tapi minta digendong. Misal dipindahkeun ka mana? Misal ka Majalengka. Nah kan cerita anu ieu teh Yang di akun kali Liverpool sih rek kumaha. anu dipindahkeun ka Belanda teh. Hah, aya? Aya anu YouTube kan. Sean anu Gitu di lah. YouTube. Saha? Iya, Sarwijayanto. Hiji deui nu terkenal nu orang Jawa teh nu rada gendut. Orang Jawa, gendut. Rada SBY. Orang Jawa, gendut. Kisah Tanah Jawa. Kisah Oh, kisah Tanah Jawanya apa? Kisah Tanah Jawa Oh, si apa kan? apa? Kan mana pernah mindahkeun eta nganterkeun ti Indonesia ke Belanda. Jeh. Pindah ke Jurig. Naik pesawat, eksekutif bisnis. Sumpah. Eta mesenna 2 kursi. Yang Jurig. Anjing kayak jurik boarding kan. Ngelu boarding. Asalnya ke Jepang apa ke Belanda aya, main pernah cerita di YouTube. Jadi emang menta di gua Jepang apa di gua Belanda. Pindahkeun. Jadi menta diantarkan, jadi nu turun-turun maehna bae. Terus maehna kan can bisa nganterkeun kan can aya duitnya urangnya. Asli mahal gitu. Jauh soalnya we. Ongkosna mahal. Menta diantarkeun ka negara asalna, diantarkeun sampai ka diantarkeun. Oh. Wah, Aya. Jurig pasti bangga. Nah. Oh, aing sorry naik kapal. Kan Jurig geus aja. Aduh aing mah di dieu we. Piknik Kan amun dipikir-pikir mah rada piraku. Eta Jurig di areran teh mang baheula. Kun salembur teh rek baralik saya teh. Juga naik haji. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya ngomongin soal Banten pasti Mau lepas lah, mau lepas gitu. gitu. Pasti. Jeung kejawaraan kan. Non ngarteh ilmu-ilmu gitu. Dari daerah Banten teh aya naon wae kan Rangkas. Ai Baduy kumaha tah? Ai Nu kasuk Banten. Nah, Banten kan Banten anu keur sancan naon karena pamekaran ya, Banten Indi. Banten Indi. Banten teh geus indi bagi aing. Dak mandai indi. Kan baheula cuma eta doang Serang, Pandeglang, Cilegon, Rangkas. Oh. Kan Tangerang encan, Tangerang Selatan. Iya benar. Segala macamnya lain Rangkas sih Kabupaten Lebak ya. Soalnya kan akan kecamatan, Kabupaten Lebak. Lebak. Oh. Jika Bogor kan Bogor kota tah, tapi kan Kabupaten Bogor gede pisan tah ya, Ya, gede ya. jasa gitu sama. Ai Baduy asupna? Baduy asal Kabupaten Lebak, tapi mana Ciboleger. Ciboleger benar. Ciboleger. Ciboleger. Kanekes. Kanekes. Eta sebenarnya sukuna lain suku Baduy. Suku Baduy makan eta mah serapan dari bahasa Arab kan, suku Baduy. Nah, Baduy. Sebenarnya mah orang Kanekes sebutannya. Ya, Kanekes. Asli nama orang Kanekes. Oh. Lain Baduy. Lain Baduy. Tapi kan anu berkembang di Indonesia nya di Iya. urang ge ai Baduy dalam dan Baduy Betul. luar pada akhirnya kan. Benar. Ya eta Padahal mah diri mereka mah tidak menyebut mereka Baduy nya. Kanekes, orang Kanekes. Orang Kanekes. Aya nu Baduy dalam? Sama orang Kanekes suku Rawayan kan. Kumaha? Rawayan. Rawayan. Rawayan teh naon amun cek eta mah. Kayak aing salah ngomong deui lah. Kayak dihujat deui saya. Ganti bae nu aing lah. Penasaran Des. Penasaran. Saran tuh. Soalnya kan bahasa Soalnya loba SJW-na, Mang. itu secara bahasa Oh, model loba SJW-na. Urang ngomong kieu bae ge di TikTok kan FYP tah sampai sabaraha juta view nu urang ngomong di warga masyarakat suku Baduy mah jarang paceklik pada dia. Padahal orang ngomong jarang loh. Lain ngomong tak pernah. Gua dihujat orang gara-gara eta doang. Ngomong tuh pakai data. Saya bilang Sebelnya. Udah ngomongnya pakai bibir babal gitu. Ya sudah hampura ya, hampura. Salah deh kayak. Pokoknya Kanekes lah bernama emang bae lagi terkenal di orang suku Kanekes. Air Rawayan mah sana singkatan apa naon gitu karena mainnya imana di gigir cai misalnya. Oh. Ini loba diksi nu model tadi Jurig anjian orang kan di orang asing gitu. Asing. Eta nyebut naon ngaranna teh gede jasa. Gede jasa. Jasana naon kok gede anjing.
Nah, gede jasa. Jasa tuh nah. Jasa teh banget, lain pisan. Jadi amun di Rangkas mah jasa. Oh, Lain pisan. Oh, jasa Jasa. teh pisan. pisan. Ngeunah jasa. Tah Ngeunah gitu. jasa. Oh, ngeunah pisan. Heeh. Wah iya filmnya, laguna gue jasa. Gue banget. Gue banget. Entah gitu. Sorry. Gede jasa, oh gede pisan. Gede bisa. Gitu. Jika kagugu di Kagugu, Bandung mah eueuh. di Bandung di Kuningan kan eta Di Kuningan, Kagugu kan. iya. Di Rangkas ge rada teka pake, tapi anu rangkas-rangkas rada kajero tah masih aya beberapa. Kagugunya. Kagugu. Di Kagugu Lebak, teh kalau seuri kan, geus. eta geus terbahak-bahak eta mus Kagugu mah. Terpingkal-pingkal. Terpingkal-pingkal. Kagugu. Kagugu. Terus? Kagugu nemen. Nemen Kuningan, Kagugu Kagugu nemen. nemen Eh, orang nemen. Kuningan mah. Heeh. Nyane kamarnya nih. Apal itu Gantarawang. Tahu. Ada apa? Eta deui kan amun Gantarawang bisa teh di bros ge ya. Gantarawang jadi kampung yang kampung jurig lah ceritanya eta ayeuna di Lebak. Aya RT berarti. Hah? RT-na pocongan nih. Minta tanda tangan hese kumaha ya dami. Teu tiasa naon nih. Duh kumaha nya. Cap teu naon cap tapi cap beungeut. Hese abi. Nyeklan. Bu, coy pang tanda tangan ke Ibu. Datang teh nya naon sudul bolong kabalik sirahna teh. Cing urang gese. Urang gese nempona. Hese nodokeun. Nyi cang pengieun cai siap susternya sot. Wah lila. Jadilah urang. Rek balik bae. Nah, eta mah kan. Eta jadi ceritana di aya Kampung, di sakampung. eta teh emang baheula loba aya beberapa jalma leungit lah. Jadi aya satu area di daerah Lebak teh daerah Petir ya, nu arah ka Serang. Didinya teh aya gerbang cenah gerbang dimensi lain. Oh. Jadi yang bisa membuat kita berpindah dari dimensi urang ke dimensi gaib. Urban legend teh aya tukang bakso leungit didinya pernah, terus aya maling motor. Jeung tanggunganna. Hah? Leungitna teh. Jeung gerobak-gerobak. Karunya si Mang eta urang kebayang teh. Keur dagang tiba-tiba. Dagang. Tiba-tiba beda alam. Lah, Nah. anjing meuli teh tuyul. Kunti aing. Tapi eta Bang banget. Aing jadi dagang di dieu anjing. arek cerita terjadi orang. Jadi itu Tanu tadi jadi mangangan karunya mah tadi nu maling motor. Nu maling motor leungit di dinya. jadi muter-muter, jadi mainnya teh kabur, muter horengan teh berasana geus Jadi leumpah ka nyetem mana? gitu. Orang di tengah sawah. Di pematang sawah teh mah Kurilingan. gitu muter-muter. Oh. Didinya. Jadi disasapkeun gara-gara Tah, nu kitu dikirana eta lembur. Heuh. Tapi motornya asli. menang nama motor. Beunang Itu bisa dibawa balik we muter-muter. patir oge. Bener oge niat Patir bener. niat rek ngaleungitkeun motor batur jadi aing nu leungit. Bener mah eta urban legend Tapi bener lamun nu kejadian gitu percaya emang urangnya pernah kejadian di Bener. leuweung gitu. Di gunung. Hmm. Kukurilingan we kadinya deui. Kan nu cerita-cerita di YouTube teh ya. Dan memang aya aya. kejadian gitu. Nah, eta dipercaya ada Gantarong eta terkenal. Makanya orang teh mun misalkan kaget tuh, Guan Terawas. Waktu itu. Mun kaget, Guan Terawang. Gitu mungkin Guan Terawang. Eta tuh gua kaget Guan Terawang gitu teh. Eta ibaratnya makin ka dieu teh ulah sering ngomong-ngomong nu kitu pamali cenah coklat ya. Ulah sering disebut. Jadi bahasa yang jarang yang enggak boleh disebut lah. Dia Voldemort. Nah, Kan benar. Di saya kan nggak boleh kan nyebut itu. Oh, anjing. Nah, Gantarawang. Tapi didinya pernah itu, Mang. Ulin ke daerah Baduy dalamna. Pernah, orang 2 kali. Jadi kumaha sih? Ya, Imahna terus rumahnya. Karena kan orang tidak punya dokumentasi, nah karena kan tidak bolehnya mendokumentasikan. Sebenarnya kalau misalnya dari cara penghidupan dan kehidupan ya sebenarnya kalau dari suasana ya sebenarnya tidak jauh dengan Baduy luarnya, bentuk rumahnya lagi sama. Cuman memang yang tidak bisa dilihat ya kuman ya si pohona terus juga hutana gitu loh yang purba teh kumaha sih maksudnya. Nah, kalau gorde jika Jurassic Park tuh gorde tuh hijau yang embuna bener-bener terus aya kalong ya mesti nyebutnya kelawar gede teh atau gede gitu. Oh, seru.
Seru jadi terus saingannya ge menang orang bersih. mun hayang ka itu asup. Menang, tapi lewat Kan si temenang ngevlog. ya temenang di Orang mah rek naon ngeplong. temenang di ya cuman Gaptek, amun ya. misalkan areka baduy dalam jangan lewat Ciboleger, jangan lewat terminal, langsung baik ke Cijahe. Langsung ke Cijahe. Jadi Cijahe jadi nanti nggak perlu lewat si baduy luar, jadi langsung di Cijahe langsung ke baduy dalam. Entah Tapi jauh menang lah. asup emang. Di tanggal Jigana ayeuna udah boleh deh. Sekarang udah boleh. Udah Mun boleh. di Baduy luar mah kan masih kena aya popmi. nya. Aya, banyak. Di luar mah. Kan masuknya goceng kan amun di luar tuh. Bayar KTP isi data goceng. Oh gitu. Masuk. Ya, Banten ya, ulin. Hayu wae Badan urang. nganggur we ieu mah. Wah, anjing alasan tibatan manganggur wae anjing. Seru sebenarnya mah, tapi ya itu ya maksudnya yang gitu-gitu kan kita ekspektasinya ya emang wisata budaya ya gitu, Iya. bukan wisata alam yang bisa Urang hayang ka kumaha-kumaha jero, gitu. Tapi beneran Kan bodas kan si orang Baduy. Ya di dalam. beneran iya non ngerti ngalaan madu beneran. Ya benar. Eta mah di luar ge banyak, Bang. Hmm. Kalau madu mah yang beternak madu ya ada peternaknya. Oh, Di luar ge ya, di baduy dalam ada, di luar juga ada. Oh. Eta mah. Kan tadi jualan kan di luar mah kan. Di luar? Di jero mah. Ya yang Yang di konsumsi pribadi kan. iya banyak juga yang konsumsi pribadi. Tapi kalau misalnya Kelebihannya. yang di dalam juga sebenarnya kalau ya jarang sih mereka mah keluar sih. Iya, iya. Jarang. Palingnya ke Baduy luarnya. Itu ge Gitu. jarang sih. Heeh. Soalnya kan udah mereka udah berdikar di dalam ya kan udah Iya. semuanya untuk hidup mah udah Geus cukup, ada semua cukup. Segala. Berarti sistemnya kumaha kan duit berarti mereka tidak mengenal sistem uang kan? Ya ada mungkin untuk beberapa keperluan ya. Kayak misalnya kan kalau misalnya kita ngomongin soal peraturan mah ya kayak salah deui ngomongnya. Salah apa? Ya ada bae emang beberapa yang emang dalam tanda kutip gini ge, maksudnya aing kumanya. Sin salah we orangnya. Ya, Karena kalau kita ngomongin soal budaya menang apa henteu kan teu meunang sebenarnya mah. Ya. Oh iya. Tapi kan kalau misalnya apakah ada? Ya ada. Aya meureun. Oh iya. Gitu. Iya. Mang jadi bingung kan karena orang ya di sosmednya wah begini di sana-sana tapi kan di TikTok aya nu live, dia aya nu live. Iya. Giliran ditanya, "Nah, anjing mana? Ieu orang ieu aya live, orang ieu aya seleb seleb TikTok Baduy sampai benar. 2 juta." Oh nya heueuh sih. Kan orang gak bisa ngebantah Iya, gitu iya, dalam iya. masalah kayak gitu. Iya, gitu. benar. Ya ada aja. Tapi orang ningali konten-konten Mang Andis mah iya wisatawan luar yang melihat Baduy, Betul. melihat Baduy atau Kanekes teh dari kecantikan. Iya. Oh ya jadi mengobjektifikasi. Objektifikasi. Itu kan yang kemarin orang singgung-singgung kan gitu. Terus kan makanya kemarin sampai akhirnya ya rame terus juga di meetingkan segala macam akhirnya Dinas Pariwisata Provinsi bikin peraturan bahwa untuk yang jadi tour guide ke Baduy itu harus punya sertifikasi, harus dari orang apa gitu, harus ada ininya lah. Karena kan zaman dulu sahabat misalkan orang misalkan ya ayo des orang ka Baduy, ayo orang gaidan ya. Orang kan tidak begitu apal tentang sejarah segala macam, Ya. jadi ngaco. Ya. Jadi temerenya naon menang naon henteu gitu. Kan kebanyakan tuh juga selebgram naon ulin kadinya guide-na lain orang-orang yang emang kompeten Paham, ya. gitu. Nu teh bisa ngajelaskeun. Betul, tapi bisa ngajelaskeun. Sedangkan Etikana kumaha. bener, sedangkan ai orang-orang dari warga suku masyarakat Kanekes mah kan nya husnujon bae main nama. Ketika direkam naon ya, direkam iya oke. Ternyata oke judul rekaman naon, Iya, iya kan? Tak apal. Bener. Ya bager-bager bae. Mainna keur kieu, keur Ya bener. modal aya nu teu pirateseuri, urang pernah nih Iya kan, Piratusuri langsung sombong. cantik naon. tapi Iya. sombong. Di framing kan, Iya. cantik tapi sombong orang. Wah, eta gitu-gitu. Nah, yang kemarin orang sempat rada kumaha ta belum nggak dibuat peraturan yang benar-benar saklek gitu ya, maksudnya dari pemerintah bahwa aturannya harus seperti apa gitu keras untuk pengunjung seperti apa kan belum ada juga. Karena kan yang kayak gitu cuman ngurangin, oke aya deui pasti. Ya. Sok begitu. Iya bakal dibahas di show Mang Andis tuh. Moal ieu mah. Mantap. Dibahas di dia ge asa-asa. Salah di bae saya. Moal. Jadi Mang Andis teh nyian show di Bandung, Mang. Judul- Benar mantap. Judulna teh Kulon Kawetan. Ah, orang kulon soalnya. heeh. Mun ceuk orang Rangkas mah heuh ieu teh wetan nya. Benar Tapi- wetan. Heeh. Mun ceuk urang mah aing mah kulon. Nah, sok aya gitu aing mah kulon. Aing kulon. Mun dibanding orang Jawa, Ya bener. Benar. kulon aing mah. Barat pan, Jawa paling barat. Iya. Bener. Tete ada ngomong ke naon mulang non? Mungkin tadi materi nanti awal orang Nggak tahu dari dia.
Kumaha ieu aduh. Kurang lebih juga gitu. Entah. Iya, jauh nu kasabara sih? Iya, kalau spesial ini bukan spesial sih. Ini mah cuma show biasa. Ya, Yang kalau stand up show yang ketiga, tapi ini mah show biasa yang kedua. Stand up comedy show bae. Non wae teh. Dulu kan spesialnya AJG lah. Pokoknya aja gitu. AJG lah terus Di Bandung oge. ya kan. Bersunda Gurau comedy Bersunda show, Gurau. ya ini comedy show. Oh iya. Nah, kan Mang Hanis mah lumayan concern ke politik nu aya di Iya benar. ditunya. Benar. Berarti itu salah satu nu Nah, dibahas. mendingan ngomongkan eta orang pada ngomongkan Baduy bener. Benar, sok. Ngomongkan eta orang wani urang ngomongkan Baduy. Headset. Aing ngadangukeun carita ge lucu sih, Mang. Anu pasea. Pas ya Pasti anu. eta bupati jeung wakil bupati harita teh saban pas Pasea pas halal bihalal. halal bihalal. Pasti Bela wakil jeung jadi kan eta si wakil bupati beulana teh eta pernah jadi lawanna kakakna bupati nu ayeuna. Terus pernah kasus ke Mahkamah Konstitusi gara-gara ada diindikasi perhitungan inilah kong kali kong gitu perhitungan suara. Akhirnya saling digugat lah ku klan Bapak Bupati nu ayeuna. Masuklah tah 3,5 tahun dan 150 juta. Nah, di periode nu ayeuna berteman jadi bupati dan wakil. koalisinya. Koalisi padahal baheulana dia Baheulana lawan. berseberangan. Saling beneran kenceng, saling tuntut di MK. gitu. Halal Gitu, bihalal lah. bihalal eta. Pidato. Biar paseana kumaha. pidato bupati nu pidato gitu ya. Urang mah kudu optimis bae gitu. Ya tingali gitu wakil bupati urang bae baheulana napi. Kita ge geus uyuhan cenah ini jadi wakil bupati aya kitu. Pasana gitu. Pidato pas ke halal bihalal. Kasinggung. Walk out langsung walk out. Atau kasinggung langsung Ya, walk out. lah. Permasalahan secara umur lebih kolot wakil bupatina. Secara jejak politik lebih jauh wakil bupatina. Secara keilmuan lebih pinter wakil bupatina. Jauh mang. Sebenarnya mah eta orang sebagai masyarakat amun misalkan cenah ieu Pak Amir Hamzah ya. Pinter di jalema. Ieu bener-bener boga rekam jejak yang jelas dibanding bupati nu ieu mah. Dia bupatina ya si Mang Hasbi. Dia umurnya teh jauh beda itu urang Mang Hasbi. Da umurna ngora kenehnya. Ya, umurnya Mang Hasbi ya. Ya amun cek Pak Wakil ya cek Pak Amir teh ulah sok jajah warain kitu lah mun ngomong cenah. Kuduna mana sadar jamaahna cenah bertarung di DPR RI geus eleh cenah. Mana bisa menang di dieu ke amun teu karena bapana cenah moal kudu menang. Aya benerna eta. Siapa yang ngomong gitu, Mang? Di media. Di media itu rame gitu. Rame. Terus anu kocak lawan gubernur nah Pak Andra Soni. Kan menengahi. Dikontenkeun. Dikontenkeun. Ya, jadi hari ini kita mau ketemu dengan Bapak Wakil Bupati dan Bupati Kabupaten Lebak. Kemarin kita seperti sudah mulai udah damai, sudah baik-baik kita akan ketemu. Jadi kita di jalan, direkam kita juga arek ieu. Ayo. YouTuber selek aku. YouTuber selek. Astagfirullah. Jika Yonglek rek non karena teh ngaakurkeun si saya teh Ari Kolim jeung si Arab. Juga Eric Kolim, Arab diakurin ku Arif Muhammad gitu. Arif Muhammad bener. Ayo guys, ini kita hari ini mau gitu. Ribu ya. Ya kan cok mana yang milih di Bandung, di Banten mah rame. Sebaliknya di Bandung mah. Naon? Tiis teu kacariri. Asli bener. Kan sebaliknya lamun di Banten mah rame tah di media. Wow, nyage ramena kuno kitu. Tapi kan di Bandung mah tiis, jempling we eueuh. Nyaho-nyaho katewak. Tapi kan Rio Oh ya bener ya di Bandung di Bandung mah kitu ya. Nyaho-nyaho KPK. KPK. Tapi apa mediana di Bandung emang dikuasai sama pemimpin? Cak orang mah jigana gitu. Karena di Banten ge aing mah nyaho. Oh iya. Nu mana bae anu boga ieu anu boga ieu apal urang. Pernah aya ieu kan lumayan vokalnya di sosmedna. Pernah aya nu diteror ku simpatisan atau ku pihak orang itu. mah dari mulai teror terus diancam arek dikiriman barang
Orang sepatu yang menarik. Nah, tiba-tiba ngirim paket aja. Jangan ngirim sepatu mau hidung. Puma curang. Ada sued. Jadi dalam nanti kia, Nis, take down konten mana untuk kuaing kirim Puma aja. Mending mana yang mending kirim Puma na. Bener, eta lumayan bang. Tapi sepatu Puma na beuteung dia. Wih, bener. 2 beki nomor 39. Nomor 38 di dia. Anjing. Anjing. Pasnya lambung kiri itu 38. Bener bener kayak gitu Nis. Nyampe pernah. Kamu awal-awal mah, tapi beda. Aya anu kasar, sebenarnya mah amun ku jalma random mah kurang terpati didengnya lah. Misal pendukung naon. Soalnya orang sering bala awal-awal mun aya nu foto-foto ditelepon kurang make Instagram langsung. Ditelepon, ngomong naon dia, langsung dikitukeun ku. Wah, tina aya meureun 7 jal 8 jalma. Nu kitu, langsung, "Weh, Mang Andi, urang lalagan doang." Ujar gitu. Ujungnya Mau disamperkeun. Sia kadon minta foto goblok. Bener, itu bener. Ayo 7 atau 8 mah awal-awal. Orang gitu kerja zaman pilgub ngomong nata. Bener. Ayo di tukang ngahujat giliran ditelepon. Mang Andi sabitnya ulang tahun. Kayak diucapkeun. Iya. Pangadi screen record. Ayo mah gerawang, Aneh. Bener ya gitu. Terus tapi ya beberapa yang misalnya Seriusnya lebih serius dari itu. mengatasnamakan bapak siapa juga ada. Tapi biasanya mengatasnamakan bapak siapa mah biasanya ngajak makan siang. Ngajaknya untuk keras, sampai ayo Kang, Bapak mau ketemu bla 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 bla, waktunya kita ikut Akang. Ayo gitu sampai gitu. Karena orang apal kenapa gitu kan, karena suatu saat ini bisa pecah kongsi manehana, walaupun ayeuna masih di dalam satu rezim, satu saat kan bisa jadi lawan. Betul. Nah, ketika orang menyerang si misalnya wakilna atau atau si bupatina atau gubernurna atau wakilna, kan ini bisa pecah ya salah satunya. Orang bisa jadi Koalisi salah di salah saiji gitu. Oh nya benar. Tapi nya orang nggak nguti orang ieu non karena teh orang Majalengka si Bobby. Si Bobby kayak gitu. Nyin konten ngeritik Majalengka karena meureun leutiknya jadi warawuh. Jadi nanti di geruduk sana datang ka mana terus ditanya, mana teh pasti Pak anu nitah. Aya nu kitu, aya nu nyarekan, aya nu nitah gabung gitu. Jadi nanti Mang Anies gitu oge. Aya nitah gabung. Aya beberapa lah. Eta masih zaman pilgub-pilgupan. Ulah nitah gabung. Kan orang maksudnya aya nu sia lain anak jalan sembarangan di pasti nage loba di ngira-ngira. Tapi memang Banten salah sahiji provinsi anu daerahnya anu panas wae. Panas bae bener. Jeung termasuk keangkat ke nasional gitu. Urang kan minang ngadenge. Apalagi zaman baheula pasti terkenal mah dinasti Ratu Atut. Karena KBG geus nyaho gitu. Dibanding daerah lain. Sebenarnya kan daerah lain ge loba nu ngadinasti. Betul. Tapi tidak seterkenal Banten. Bener. Karena korupsinya agak roblok. Kayak manting. Nulain para rinter korupsinya. Mau menunjukkan tuh itu nya kaya lanjut kaya kan langsung teh. Jadi tidak bisa tuh mah ya narora gitu maksudnya. Kaya langsung ditunjukkan kaya gitu kan, langsung boga ieu boga itu atau kan curiga batur ge pan. Taruh penjawatan agak roblok. Telalaunan. Bener. Ieu mah tina level jaro, nu kieu mah tina level kepala desa geus itu. Ararani. Level jaro. Tina level kepala desa geus itu. Nah kan mun teu salahnya teh Mang Anies pernah nyarita. Kan wawuh jeung orang-orang terkait teh. Ya, ada yang beberapa tak in person. Lamun ningali konten Mang Anies anu panas atau langsung ngahubungi entong kitu atuh. Aya. Kan maneh wawuh jeung urang gitu misalnya. Aya. Aya, tapi biasanya manehna mah tara ngomong cara gitu paling wis gitu dong. Wis. Gitu. Tapi nu orang pelajarinya dari ker gitu. Pitung. Si Pitung deui. Ya tahu wes. Nah, gitu jadi misalkan kayak biasa sebagai
ngirimkeun link jangan ngirimkeun link TikTok, biasanya TikTok sih, ngirimkeun link TikTok karena rata-rata nu kolot-kolot itu marahnya TikTok kunaonnya. Di Instagram tidak begitu iya, marahnya mah di TikTok kayak ngirimkeun link TikTok terus wes terus kayak ira ngopi yeuh paling gitu. Ira ngopi yeuh paling gitu. Jadi jarang aya nu kumaha-kumaha sih. Nah, orang dia belajar bahwa sebenarnya kalau misalnya emang kita mau fokus untuk ada di sisi kiri atau fokus di ngerti pemerintah, jangan berteman. Jangan berteman. Nah, Karena orang pernah ada satu momen anjing aing kenal deh. Tengeunah, gitu nah, horengan. Mainnya padahal tidak mengintervensi, tidak mengintimidasi, tidak pernah mere urang nanaon, tapi na orang Tengeunah. aya tengeunah. karena babaturan. Iya, karena kenal. Kagok bener mah. Ya bahasa Sunda mah teh mah gini ngan teh heureun letah. Nah, kagok eta. itu jadina. Tak termakan di itik, tak termakan di ayam. Nah, aing kadang-kadang eta mah. Cuma cai ge beda. Beda kulon yang wetan teh goblok. Mau hitik jeung hayam dah eta. Tapi enggak mana. Tanggal sabaraha saut teh? Tanggal 25 Juli. Di Encannya. Venue encan ya, soalnya ya kita melihat dari antusiasme wargi masyarakat Bandung dan sekitarnya lah. Gitu. Nah, nyian di Bandung. Kan orang manggungin di acara Mang Gusman. Lalu ada DM penonton Mang Gusman, Mang Nyin kayak Mang Sorangan, Mang Nyin kayak Mang Sorangan. Ditambah emang orang materinya ke saya Bang. Ke saya kan materinya, karena kan rencana udah open mic special kan, dirangkas kan. Open mic special orang lumayan tuh 100. Cepet nu nonton, target 30, nonton cepet ngebludak. Orang-orang kan karena tiket 20.000 pan loba. Wah, makanya orang sih lumayan tuh kemarin, makanya ya udahlah kita bikin di Bandung, gitu. Di Bandung tiket seberapa? 100.000 100.000 bisa dibeli di tip-tip.id bit.ly kolon kawetan. Atawana IG atau Ya ada di bio link IG lah. IG-na naon? Andis Brighter. Sapalah. Di Simbang aya nu. Oh ya. @andisbrighter ada di link pada bio. Nah, sok Nah, barudak eta teh. tarongton euy, resep da urang ge jadi openerna apa? Iya, koperna Wakamal. Orang. Mang Gusman jadi tamu kehormatan nanti di sana, Mang. Datang ya. Siap, mungkin orang Orang rek datang. debus, Mang. Pecah sih. Tadinya orang Awal dulu. rek protes nih, anjing nah cahatnya udah diajak si Kamal lain aing Bila aku ayo atuh. Orang mah ayo siap. tinggal asup kana poster. Tinggal nulisnya. Jadi. Dong ketang sok we. Jadi tengeunah aing karena aing menta. Itu soalnya orang bilang Nya urangnya jadi tengen yang Gusman. Bola anjing. ayo Mang Gusman mah kan maksudnya orang kemarin di Mang Gusman mah juga gantian teh, juga gantian tuh orang. Orang mah amal we lah. Kan urang sok ngajak si Andis. Juga gitu, juga tuh mah gantian gitu. Orang lagi segan. Makanya Wakamal terus Oke, mana jadi opener ya di Badot. Di? Nyamunian so. Oh nya, hayu mang. Oh benar. Wakamal, terus openerna ya Denny karena dari Jaksel kan. Oh, benar, Denny. Denny dari Jaksel juara jas merah Jaksel karena Dan Bandung heula kan saya acan. ya karena itu ya sekalian dari Bandung, terus juga ada si Icang lokal heroesnya Rangkas Bitung. Tapi jigana bakal ada satu lagi lokal heroes dari Bandung, belum tahu siapa. Kayak ada satu lagi opener. Karena mah happy sih, Bang. Ya tah barudak Happy. urang happy barengnya. Iya, happy bareng. Pan malam bener sih Mang Andis mah misalkan non ngarana teh sok ngajak komik Rangkas oge digatila si Harry Mercury. Betul. Ya si Freddie Mercury. Kamana ya si Si Harry? Harry Mercury. Maling goblok si eta. Hah? Hari Maling. Anjing kaget aing. Gua aing bener aing. Kaget aing. Ya Harry Mercury teh ka mana Tidak ripulah kekayaan ekonomi keluarga. Keluarga. Kan saya tulang punggung. Oh. Nah, maraban ini, maraban indung. Anjing maraban. Menang ya. Tiga kali. Dini mah teu menang ya gitu ya. Tiga ke satu. Oh, 3-1. Heeh. Tan ini Ya, menafkahi lah. menafkahi. Karena orang Banten mah kan gitu deh bahasana karena nya tadi teh Bener. di lembur urang anu kawin ka orang Banten.
Terus kan Eta tapi kain legend. pang ieu keun cenah pang nguruskeun eta urang rek kokojoran. Panguruskeun heula budak, nitip heula budak urang rek kokojoran teh baru kan orang lembur mah teu ngarti kokojoran. Oh sasarea. Kojor kan pae di aing nya. Kojor. Rek papae. Amun kawin teh arek ngewekeun. Ah, eta. Eta baheula tapi eta Eta baheula mah- jasa. Iya. Udah lama pisan lah. Oh geus teu dipake Geus enak teu di dipake. khas di. Nah, makanya nih dari Anjian kan berarti namanya. anjian geus henteu. Eta mah pokoknya berhenti di generasi urang teh. Oh. Eta makanya orang cerita jeung nu saumuran urang ngungkul eta mah anjian gitu. Ayeuna mah soalnya menurut data statistik karena kan orangnya kan sekarang di hire sama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk revitalisasi bahasa Sunda Banten kan karena orang sampai BIMTEK untuk apa di stand up comedy kan. Jadi orang akhirnya tahu nih bahwa di Sunda di Banten khususnya bahasa Sundanya kan Banten ada Pandeglang Rangkas tuh Sunda, ai Serang sama Cilegon kan Jawa kan. Jawa. Jaseng. Oh. Beda. Oh, kan kapal orang. Nah si Sunda Bantennya ini makin menurun orang yang menggunakan bahasa Sunda Banten. Oh. Udah makin sedikit udah. Jadi daripada punah orang kudu ya, orang saya kudu. Iya. Ulah eleh ku timur, ulah Ya eleh kan di ku Bandung Jawa. oge sanya nama kitu kurang leuwih nama. Nya maksudna urang keur leutik we gitu. Kan pasti bahasa Sundaan ya. Nama kan alo urang leutik di lembur eta di menara main bola di hareupeun imah urang yang bahasa Indonesiaan. Ya. Iya. SD itu bahasa Indonesiaan. Kenapa tapi bahasa Jawa, bahasa Timur lagu-laguna bisa gampang diterima? Tah eta Akhirnya orang teboga regenerasi lagu Sunda. Nya Sepeninggalan Kang Dul Sumbang. Lu Sumbang Darsonya. Nya jeung Kang Oh, Dul. Aya cenah sebenarnya saha kamari teh ngaranna. Memang tidak se Iya, kenapa kurang. ya? teuing. Kira-kira. Matak aya na Asep Balon alus. Alus. Ya, Mang Asep alus. High school oke alus. Gitu. Nah, pop Sunda terus di Banten. Tah bener aya teh pop Banten. Iya tuh. Pop Sunda Banten. Tawak rap. Rap Banten. Rap Banten. Gue goblok. Bikang lieur. Ikan lieur. Anjing. Dua kata lucu bagi aing itu bikang lieur. Bikang lieur. Dicager ku panado jan. Di Banten. Soalnya jika ya Mang Krisyanto Jambrut, Oh. ya Budi Doremi, ya Momonon ini aya laguna si Aceng. Terus Kopi Hitam Kupu-Kupu ya kan ente Teu pakai bahasa bahasa Sunda Sunda. gitu. Di orang nya alhamdulillah ini di orang mah ini bahasa Sunda geus mulai ku musisi diparakel deui. Dipake deui. Termasuk si Basajan kan ngangkat Oh ya bahasa Jawa. ngangkat apa non musik-musik Sunda, instrumen Sunda terus si Grinding Attack. si termasuk kemarin di orang si Puad barudak Somah kita kan liriknya ya bahasa Sundaan. Ya benar-benar. Nah eta oge teh salah satu misi orang teh kenapa orang bikin di Bandung Kulon Kawetan teh orang pengen mengenalkan bahwa tidak semua Sunda itu Bandung. Ya. Ya benar. Tidak semua Sunda itu Bandung yang ketika kita ngomongkan Sunda ya Bandung, distribusi ente. ente. Mun Sunda saya rada ripuh ngejelaskeun. Padahal justru Bandung mah campuran. Campuran. Ngali mah. Bandung mah bahasa Sundana campuran ti Cianjur, ti Garut, nu ngarantau ka Bandung gitu. Karena kan kenapa ada Sunda halus Sunda lemes yang salah orang pernah belajar karena dulu kan di sini dibikin pemerintahan kan. Ya. Jadi harus ada eskalasi bahasa kan gitu. Ya, benar eta. Layan kurang rakas mah. Benar. Aing beuki kabika. Unggal puting ganjang bikang lieur. Ganjang. Nganjang bikang lieur teh Nganjang bikang nyeun lagunan. Memang gitu. Nitip rokok, nitip udut, nitip rokok, nitip Nah, tadi ngomongin bahasa ya, bahasa. bahasa. Lamun nyebutkeun diri sorangan aing. Aing standar itu mah. Aing dia. Sarua. Makanya nu kamar di trade tuh aya nu uang aing maneh kasar urang rada deg. Heeh. Ya, soalnya kan jigana henteu di urang mah uang aing mah ya Biasa wae. selama anu konteksnya kepada orang yang ya babaturan ki Ya. ya henteu sebenarnya. Lamun kakolot nyebutna naon? Rata-rata orang Rangkas apa orang Banten mah kakolot teh pakai bahasa Indonesia, Mang. Oh, ayeuna Gitu, teh gitu. geserna gitu. Lamun baheula bahasa aslina kumaha kan misalnya orang di imah mun Ya abdi sebenarnya. abdi oge abdi. sami. Oh. Oh iya nya. Sebenarnya kan amun di bahasa belajaran aya kula. Ya.
Oh, kula. Bener. Kaula gitu. Dinu kawayang kawula. Heeh gitu, kula. Makanya anu stand up nu lomba-lomba nu lomba-lomba SD SMP pakai kula biasanya. Oh. Gitu baru dakna. Tah eta geus jarang anu make ya kula. Jarang. Tapi eta mah asa raja teh nya kula. Jas. Itu bener asalnya. Orang asalnya agak kurang relevan sih 2002 kita pakai kula. Ati, kadieu. Asa gitu. Kawula rek balakan. Aman lama kurang gitu. Bener asa Kula nun kuda gitu tuh. Bener. jauh teh agepna make kula. Kan kula teh tinu kawula. Oke. Benar tina kaula. Bener. Ngilu kula kau nih kalau asut. Ini kayak raja rek kau nih kalau iya. Da teu naon kulah yang modal heula. Agak janggal ya bener. Wah eta Aing tuh. we nya. Kul aing. Terus naon deui? Kula Abdi ya tadi. paling orang tapi agak jarang orang. Lamun maneh kabat kan di dia nya. Lamun ka kolot? Amun kakolot maksudnya maneh gitu. Heeh. Ya kolot ya biasanya nyebut wa teteh Oh, gitu. nya. Kula dia terus Aing ya, tapi orang jarang di itu mah. orang jarang. Orang jarang, sangat jarang. Maneh teh amun geus kolot ngomong maneh teh daek mandi, geus jam sakieu eta geus marah. Oh nyebut mana gitu? Maneh teh maneh. Geus tapi amun dia Aya teh sia teu, aya sia. sia. Aya sia. Sia. Eta biasanya tapi sia teh teu kasar dah. Sia mah cuman lebih marah aja. Oh. Lebih kesel aja Nya gitu. dibanding maneh. Maneh jeung sia taratna. Ya sia sebenarnya. Tapi kalau misalnya nu ngomongna Tarat. indung mun ngomong gitu. indung maneh lu bae tangges bener. Ini lamun urang, mun indung urang, maneh dititah mandi nih hese masih kene biasa. Mun geus sia. sia, sia mah dititah kitu-kitu wae. Padahal nadana lebih eta ya sia mah. Tapi leuwih nyetek lebih. Deg langsung gitu Leuwih ya. nyetek. Sia, sia. Sia. Tadi di luhureun eta ya dia nya Iya. berarti. Tam kan mun di Banten mah dia kan. Tangkorak dia gitu biasanya. Tangkorak dia. Jedog bae tangkorak dia. Ah, badan Sale lu. beda dong mayat gitu Kan bahasa Indonesia. Gitu. Kalau tamu geus gitu tah langsung hudang mandi. Teh keluar ka mana bae lah. Ulah di imah we. Jika baheula geuning naon ngaranna teh Haji Iti. Haji Iti. Teu balik darah ria. Darah ria. Tara sararia mah sararia tara dararia. Ya teu umum berarti sia di ditu mah nya. Ya ada di beberapa tapi mungkin rada ka Sajra, Cipanas, daerah ka Bogor. Ada ka Bogor teh sia. Sia biasanya amun ya sehari-hari ya dia. Dia kemana? Ilaing eta ilaing. Oh bener si Laing. Silaing bener kadang-kadang gini. Si Laing. Silaing Nyetir emang. Kemana si Laing? Si lain mah under level lah. Ada jika ada jengkula kumaha tah silaing tah. Jengkula. Tahu ya? Barengan dua jengkula. Jarangnya. Benar kula silaing. Karena si laing jadi ilaing esno leuwih. Jika tadi kaula jadi kula. Kula ya benar. Ilaing. Dewek. Dewek. Oh jarang. Dewek oge urang dewek teh. Tapi di Bandung dewek pakai. Oh weuh. Bagi orang sok make tapi Di Garut masih kena. Nya di Garut mah di dewek. Garut. Oh, di Garut. Orang di Garut. Oh, di di Garut Garut, silaing. Silaing di Garut dewek. Silaing pula berarti di Garut. Dewek. dewek yang si Laing. Daerah tiis sebenarnya nu make silaing mah ya. Erati. Mana nah. Garut turnya Cianjur, Sumedang. Oh Cianjur mah Priangan tapi Oh, Cianjur Priangan. mah. Cianjur. Cianjur paling halus ya. Pakai unak usuk. Mayun Cianjur mah jeung Sukabumi. Oh, Mastaka gitu kan sebenarnya. Tah lamun tadi Lebak jeung mana? Lebak Kabupaten Lebak Pandeglang. Ya jeung Pandeglang jeung lainnya si logatna beda-beda. Lebak Pandeglang sama. Oh sama. Sama. Oh sugan teh. Terus Kabupaten beda. Tangerang Tiga Raksa sama tah, Tiga Raksa arah ka Jasinga sama. Lumayan tah potongannya sama. Anu kemarin video viral teh anu budak iya gondola parum di luhur tara lo baru ngetekan urang teh. Apa tuh, Bang? Nah, apa? Ai gondola budak leutik utah gara-gara gondola parum di luhur tuh tolong kan aing. Di mana? Nah, itu orang Tiga Raksa tah Oh, yang Tiga Raksa. Lah nu ngetekan urang Mang ieu adi mamang lain kita. Orang can ningali sih. Wah, tulungan aing. Yo mah, ieu parum ku mah yuk. Yang sang na gondola. Gondola.
Mang Adi Mamang lain teh. Aduh. Naudinya loba sih berapa? Wih, beneran lapar. Lapar. Beneran lapar. Bukan pulang aja. Gugah kulit. Nah, ini bahasa lapar nih. ngeunah yuk. Amun iyalah permusikan geus jauh lah pasti. Jauh Ya, mah. pergaulan, permusikan. Itu maksudnya tinu bahasa naon deui nu khas Banten tapi orang Bandung ngobrol. Jing lah. Hah? Jing. Jing. Kemanjing. Buset. Darbae. Di sarebae jing dia mah. Nah, jing itu naon jing? Tino anjing apa naon? Lain, emang tidak ada ina. Soro jenggeh. Oh. Gamah berarti. Jadi Mah, gitu. meureun jadi dia mah mun di Oh, jing mah Bandung. jadi mah. orang. Eueuh. Jing eta bos. Gue ese jing dia mah. Gitu tah. Geh nya aya geh di ditu. Aya geh kumaha makana geh? Kalau amun ge biasa lobana di daerah Serang Cilegon tah. Ge. Amun di Rangkas biasanya jing. Lah kumaha makana geh teh? Kemana ge gitu tah. Kemana ge. Terus geus di bejaan kuaing ge geus di bejaan jing. Gitu tah. Double tah. Kuaing ge geus di bejaan jing. Sama gua juga udah gua kasih tahu lu mah gitu tah. Artina. Tino oge berarti kan? Iya. Oge. Tapi Mun di urang oge kan? amun nu imbuhan ge eta biasanya di Serang jeung Cilegon eta. Kemana ge? Gitu-gitu. Oh ya haan nya Aya, geh, ada lain ge, ada geh ge. nya. Mun di urang ge kan. Ge aya eta sama tina oge sama dipake. Oh. Tapi nu Pan aing ge geus ngomong otentik gitu. mah eta jing. jing. Jing Nah, sih. biasanya anu nyeun orang salah persepsi tah. Nya nya. Heuh, bener. Disangkana anjingnya. Padahal anjing padahal teh. Orang Bandung panggil orang Banten gitu gitu. Di mana main jing? Santai goblok. Nah, itu padahal ngomongnya biasa wae. enan. Oh, enan. Oh, enan. Iya, jing bae. Jadi henteu anjing gitu tah. Amun jing mah emang anjing. Jing ieu mah kan jing. Jing. Iya, jing. Mun di urang aya jung. Nah, cuma Jom kajauh kan. Aya di ditu, Jom mah aya. ditu. Nah, amun di daerah Jasinga teh masih aya keneh nu make di Tenjo tah. Reka mana? Reka Tonggo, reka Wetan, reka Kaler. Oh. Nah, masih aya nu make Arah. arah jika di Oh, iya. Jogja. Di urang masih di urang. Kurang masih. Masih di DG. Lembur pisan. Nya. Tukangan PPJ padahal mah. Aduh. Anjing. Tapi kan si orang Garut anjing. Lembur. Di luar mesti mana? Mesti kalian. Nah, kan oh gitu masih. Masih. Urang imah teh mang di warung. Kan itu berarti kudu apal ge. Nya. Iya. Ya, arah. 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 Jeung daerah pada akhirna mah. Hari tadi eta mau ngadu urang lain di mana? Di Wetan urang mah. Oh, Heeh. Tuh di Kaler loba jelema mah. Tai urang mah jadi Kalau daerah mana? mah. Oh. Jadi kebayang kurang. kan eta di Bandungnya di mana nu make gitu? Dayakolot masih kene teuing kita ayeuna mah tapi baheula basa urang leutik mah masih kene kitu. Tah urang salah satu nu teu bisa ngabedakeun anjing Kaler mana, Kidul mah. kidul mana. Nu apal teh kulon jeung wetan we. Heeh, ja eta bae urang geus bingung kan kulon jeung wetan kadang-kadang Nya kulon mah kan barat, iya wetan utara berarti kan gitu. Kaler, ka Tonggo. Nya kadang Kaler, kitu. Kaler, Nah, ka amun Tonggo. Tonggo jeung lebak. Heeh. Tonggo mah jeung lebak. Luhur. Luhur. Aya lebak handap kan. Handap. Nya tonggo jeung lebak. Eta biasanya amun imana di bukit teh tah. Iya. Kemana sih tah? Keur di lebak, keur di handap biasanya gitu tah. Oh. Bener-bener. Karena lamun lain nyebut handap, lamun handap mah lain ka daerah kan. Oh iya. Handap mah ya di Bener, luhur. bener. Lantai hiji, lantai dua teh di handap. Luhur handap. Bener. Lamun daerah kaditu nya ka lebak. Kalebak. Oh, bener. Heeh. Kan aya urang mah ayeuna lolobana mesti handap euy. Handap mana cokolot? Malah apa? Padahal mah lebak. Iya benar. Bener. Soalnya mun di Kadungora kan di lembur teh di kaki gunung nya masih kena aya kan anu di bukit gitu. Bener. Jadi nya lebak di Tonggo. Ya lebak yang Tonggo. Pasti nu karena teh nu aya daerah pegunungan pasti Bener. masih kena make bahasa eta. Lebak jeung Tonggo. Tayana ti kulon ka wetan. Kulon ka wetan. Kulon. Karena orang sering Nah, banget. ke jodoh eta. Orang sering soalnya di Jakarta di mana gitunya mau beli tahu Sumedang beli naon terus ngobrol Sunda pasti orang kulon ya gitu orang kulon ya Ngadengi logat Oh, mamang. orang kulon gitu Oh. jadi orang kulon nah padahal mah amun misalkan di ditu kemana ka kulon heula ka kulon bisa jadi ke ujung kulon nya benar. iya ka Paneglang ka Iya. ditu ka ujung kulon bisa Tapi jadi. orang Banten, ke orang Bandung nyebut orang wetan tuh. orang wetan amun teh orang Parayangan lah
Priangan. Oh. Iya, nah, Ya kan lamun tadi Mamang panggil di Jakarta jeung orang Garut jeung orang mana? Oh, ente. Orang Kulon. Ya? Ente. Tah Mamang Ente. di mana itu situ orang mana? Orang Wetan. Ente gitu. Orang-orang Banten tidak menyebut maksudnya Priangan ke dia orang Wetan itu sih. Ini udah periangan. Nah, nyebutnya Priangan. Atau anak kota Bandung. Kota orang mana orang Langsung. Bandung langsung. Man, orang teh selalu disebut tuh karena jika nama ente nu apal teh jika Rangkas, Lebak, Paneglang ente apal jadi nyebutnya Kulon be. Apalah Kulon mana? Kulon mana? Kulon Progo. Wah, anjing jadi jauh goblok ka Jawa. Ka mana eta? Jadi kawetan beneran. Gitu. Iya, Jadi lebih bingung berbaturnya mengenali Rangkas Bitung gitu Paneglang segala macem. Ini menarik sebenarnya mah non ngerti masih keneh loba nu hayang dibahas tapi waktu sajam setengahnya ya. Sejam 20. Gokil. Ini satu nulis. Atur nuhun deh ya. Aya nu rek Wah, di ieu teh tanggal Mang Gusman. diomongkeun ka nu nonton sekali deui. Selain beli tiketnya. Jaminan bodor. Anjing eta tah kagugu nemen. Aya tambahan kagugu nemen kabina-bina. Tah eta Kabina-bina. kabina-bina. Nah gitu. Tanggal 25 Tanggal 25 Juli. Karena resepna oge ternyata banyak penonton orang Banten umur pernah tahu di Bandung nonton. Jadi jadi mungkin bisa punya perspektif lain lah terutama untuk orang Bandung ya, orang Priangan bisa beneran gitu. Oh dia orang Banten nu salila ieu maneh pikirkeun dong kumaha tah ieu gitu. Aya ini di Banten ge aya stand up comedy. Aya meskipun bahasana rada garuhal, tapi kaharti demi Allah. Benar. Penting kita penting. Loba Mang rada ngaberebet tadi Mang. Aya wae no komen gitu aya wae. Rada ngaberebet. Mang kudu 3 kali muter jeung meh ngarti. Rada ngaberebet ieu mah. Ya kan. Pace jangan beda pace. Pace. Siap atur nuhun. Atur nuhun sadayana. Bagus gua anu kawal terus. Dadah.